Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang palawargi sadayana. Tepang deui sareng singkuring Kang Asep nu baris ngalajengkeun carita tamiang melit kabitis. Kumaha jajar cariyos salajengna mangga gera baranungan ku sadayana wilujeng ngadangukeun. Tahu ni saja, kurang ajar dalam teh buat ngirim hawa panas kali ke. Ceki Samoja majar teh ngirim hawa panas maklum ieu siluman teh sabangsa jin kafir nu teu apaleun kan ayat suci Al-Qur'an. Harita Kisamoja jeung wadia baladna ngepung imah biasih. Tapi timah biasih keluar cahaya-cahaya anu tak serab kana panon para siluman. Atuh teu karuateun lila. Eta wadia balad siluman teh munur ngajauhan imah biasih. Ngan Kisamoja nu kaasup kuat narima eta cahaya bubuhan manehna mah di dituna senopati. Halayang Kisamoja harita ngalayang jelek nangtung dina luhur tangkal sawo pipir imah. Kering sieta, ayah balusa, baca laut. Pani, panon aing, laut eta, cahaya lah bergabung gitu. Cek Kisamoja panona ngarasa perih barang manehna nenyo kana ayat-ayat anu aya dina Al-Qur'an. Kisamoja manehna boga maksud pikeun ngaheurian Mang Atang nu keur ngaji. Harita manehanana ngadorongkeun dua dampaleungeunna ditujukeun ka imah biasih lempeng kana sirah Mang Atang. Rasa kesyah barusa, tong ngirim kedua cahaya nu panas. Aing teu kuat barusa, ye, tamparan ye. Barasat tina dampaleungeun Kisamoja kaluar cahaya hejo muru kana sirah Mang Atang. Brus eta cahaya asup ngaliwatan erang-erang panto langsung tepi kana sirah Mang Atang anu akibatna Mang Atang harita lieur jeung tunuh nu teu aya papadana. Ngajina eureun heuai sababaraha kali. Duh, naon ieu teh? Yang tunuh dieu teh. Jangan-jangan dieu nya jangan nyaun teh. Naon teh? Aduh. Aduh. Cek Mang Atang bari haeta mahna ngarapetkeun tongongna kana bilik. Tuluy sirahna ngalagedai ka kenca. Ampir wae ti geledug ngan untung katahan ku leungeun. Lila-lila sirah Mang Atang kasagep-gepan lieur taya papadana. Haita Mang Atang gogorowan ka Ece nu geus kerek deukeut dapur. Cek, duh. Hudang cek euy. Ieu sinau ieu. Duh. Tunyuh euy pang mencetan geus sakedeung cek duh. Kagok je. Sanju setengah deui cek. Ipuh duh. Cek hudang cek duh. Tulungan amang euy. Cek Mang Atang ka Ece, tapi Ece teu ngadenge mahna tibra sare. Sabab Kisamoja langsung nyebarkeun sirep ka sapangeussi imah. Atuh Mang Atang eueuh nu nulungan. Lila-lila mahna nyuuh, teu kuat ku tunuh jeung rieut nu nyangkaruk dina sirahna. Cek aing geus siapa dosa. Tah eta pangawasa aing. Teu sapira geuning sia teh barusa sok sia hees. Sia barusa hees. Tong hayang baca cahaya eta. Teu kuat kana panon aing. Ieu bener kabali kirimkeun cahaya nu ngancurkeun benteng nagara aing teh. Ieu bener ye makhlukna ieu jelemana ye. Cek Kisamoja nyangka ye nu kamari bola cahaya nu datang teh
kiriman Mang Atang. Sanggeus kitu Ki Samoja ngajak balad-baladna pikeun ngulingan imah biasi. Gayabag, gayabag. Para siluman peting gayabag di pipireun imah biasi bari ngawurkeun galonggeng. Kocap di beh ditu aya nu keur lempang opatan muru ka imah biasi. Manehna nyaeta Jalal, Kohar, Bapak DKM jeung Wa Umar anu rek nyuluran ngaji Mang Atang jeung Ece ngahaja datang berang kene sangkan bisa ngobrol jeung Sena. Sup opatanana asup kaburuan imah biasi. Reg Bapak DKM anu lempang ti heula ngarandeg hareupeun golodog. Oh, nah cenah ongkoh Atang trek ngaji bangheulana tapi jembling eueuh sorana nya ka mana ya? Wah bohong si Atang teh. Ceuk Bapak DKM, mainna ngarasa heran, dumeh di imah jempling eueuh nu ngaji. Oh, nah tadi teh si masjid langsung ka dieu, Pak. Atang teh. Ceuk Wa Umar, mainna nyaho sabab tadi ningali kenclingna Mang Atang ka imah biasi. Tapi dah jempling geuning eueuh nu ngaji. Kamarana atuh nya? Ceuk Bapak DKM bari gek diuk dina golodog teu wani asup. Sabab di imah teu kadenge aya sora. Nu sejen milu diuk dina golodog ngajajar nungguan anu aya di imah susuganan aya sora. Tapi lebeng ti imah teu kadenge sorana naon. Kurang leuwih 15 menit yen opatan diuk dina golodog. Aneh. Barang geus dila diuk sararea ngarasa lieur. Bareng lieurna. Ngarasa tunuh bareng tunuhna. Pak Umar ngarlek geai. Jalal jeung Kohar katut Bapak DKM gitu beda. Sararea heuai pagede-gede bari tuluy sing lagedai ka tukang nyarane kana bilik. Sararea gemprah sare bari diuk kakeunaan ku pangawasana Ki Samoja. Luar biasa memang ieu sirep Ki Samoja palawargi dan opatan gemprah nepikeun ka subuh. Waktu meletek na panon poe ti pelbahwetan kakarak yen opatan bisa sadar yen mahna sare dina golodog jeung sarena teh sararea teu hiji atawa sosoranganan. Malah Mang Atang nu aya di jero imah Ece katut biasih jeung Senage hudang tina sarena. Waduh, nah ieu teh bisa sare di dieu wa. Ceuk Bapak DKM ka Wa Umar. Luka segantos. Bener, segantos Pak. Sahaya buat sare di dalam kabeh. Waduh di jero imah ge sare teh. Sing buka pantona. Kohar. Ceuk Wa Umar nitah anakna muka panto imah biasi. Kohar harita teu leleda tuluy muka panto imah biasi. Barang berai dibuka panto kaganyel ku awak Mang Atang anu kakarak kudang. Kalotrak panto muka tapi hese damagol ku awak Mang Atang. Aduh, naon ieu teh? Hei, kena tong jajajet kana tuh. Ye, tong jajajet kan eta pingping amang kajajet kan nyeri. Aduh, eta kana palupuh pingping aduh nya buat jajajet kana tuh. Ceuk Mang Atang, pingpingna kacepet ku panto ngadadet kana palupuh. Atuh Kohar anu keur muka panto turun deui tina golodog bari pok harita nyarita. Nah di amang atuh buat sare di dinya sok mundur Mang kuring rek ka jero. Ceuk Kohar. Oh Kang Kohar geuning sok ka jero. Ceuk Mang Atang bari blak harita manehna mukakeun panto sararea nu aya di luar hararanyat ka imah. Or, ari Mang Atang bet ngadon sare, ongkorek ngaji cenah kumaha ieu teh galakah ngadahdir, teu balik galakuan teh. Ceuk DKM, nyaeta atuh Pak, anyeh puguh ge. Peuting mah abdi teh ngaji jeung ti magrib da si Ece saksina. Ngan pas geus tinujud neuwih, sidah teh berat nyul. Dina abdi teh jadi tunuh. Sadar teh geus nyuuh joget panto dijejetkeun ku Jang Kohar. Ceuk Mang Atang, atuh huleng Bapak DKM ngahuleng geuning nu sare teh sararea. Lain manehna hungkul jeung baturna sare di luar dina golodog. Aduh, ya Allah.
Aneh ya, jelema saimah bisa gembrah sare. Malah kuring nu kakarak datang ge sare mang. Bieu teh karek hudang bieu teh. Dararasaan mah kuring ti peuting teh keur diuk nungwan sora ti jero imah, tapi can lila diuk. Kuring teh inget kana naon, sing horeng teh sarerea sare. Tah kuring, Wa Umar, Jalal jeung Kohar kabeh sare ite lain kakarak datang kakarak hudang sare ite. Cek Bapak DKM ka Mang Atang. Ya ampun, nyaha bisa kitu nya. Wah boa aya nu teu beres atuh mah ieu di bumi teh nya. Cek Mang Atang. Pan geus dijelaskeun yen penyakit sena lain penyakit anu biasa tapi penyakit kiriman jelma guhira mata wajar. Lamun urang ayeuna digoda seperti kieu. Jantenak da kumaha tuh Pak DKM ya, ai tos kieu. Cek Ece anu harita balik ti cai. Kelan dan keke urang ngobrolkeun jeung Biasih. Ka mana Biasihna we, Ce? Cek Bapak DKM ka Ece. Tadi mah nuju ngisikan Pak DKM di Palih Pengker di Pancuran. Cek Ece deui harita ka Pak DKM. Oh nyakeun atuh keun. Itu kuning Biasihna datang. Bi sok ka dieu bi. Urang ngariung heula sakedeung aya nu aneh ye. Cek Bapak DKM ka Biasih. Mangga. Aya naon, Pak? Cek Biasih. Bari gek harita mehna diuk emok deket lawang ka dapur gigireun Ece. Ari bibi peuting sare atawa henteu? Nu mawi Bapak. Wengi teh abdi teh bade ngaos. Tapi tunuhna meuni alah batantina naon? Ceuk Biasih nerangkeun keayaan peuting tadi. Ari sena kumaha sare teu? Sami Pak, abdi ge tibra beungi teh. Duka tenang ngupingkeun Mang Atang ngaos duka kumaha? Ceuk sena mahena ngajawab ti jero kamar. Oh berarti bener ai kitu mah sarerea. Sabab naon? Bapak jeung Kohar, Jalal, Katut Wa Umar kabeh ge sare gembrah diharup dina golodog. Berarti bener ya anu teu beres cebi ieu. Kumaha atuh bapaknya carana sangkan pun anak enggal damang. Tarekah demi tarekah asa teu aya hasilna geuning. Ceuk Biasih. Ari nu kieu mah bi, henteu seperti urang ngadahar cengek pep teh wewet kitu henteu harita ngadahar harita lada. Harita digawe harita hasil henteu bi. Di jalan nu lempeng mah sok aya wae barebedanana. Tara mulus sakahayang urang. Da urang mah ngan saukur ngayakeun tareka. Pan hasilna mah kumaha Allah. Kitu Biasih. Kumaha atuh carana sangkan pun anak enggal damang Pak? Abdi mah hawatos. Margi abdi teu gaduh tulang tongong ari pun anak teu damang mah Pak. Ceuk Biasih rada ngageuri ka Bapak DKM. Uleng harita Bapak DKM ngahuleng. Neangan akal jeung tarekah sangkan bisa nulungan jang sena nu ayeuna keur gering. Wahanu babe pun incu deh. Di sana kanu luhung gitu kanu luhur ilmuna gagah sakti mandraguna tiasa ngalawan siluman Pak. Ceuk Wa Umar togmol. Ucapkeun pamanggihna dumeh dina pikiran Wa Umar mah anger yen sena teh aya nu ngirim galonggeng ku siluman. Pedah teu kedal hungkul Wa Umar teh. Eta sae wae eta sae abdi satuju kana usul ti Uwa. Tapi ya kudu kasaha tuh urang teh minang sadayana cing kira-kira anu nyaho teh ye. Ceuk DKM bari ngareret ka sararea nu aya di dinya. Kasaha tuh nyapanya abdi teu apa komo abdi mah kurung batok tara ka mana-mana Pak. Ceuk Ece. Oh, wah, teu apa ka mana tuh. Coba eta tanyakeun ka budak atuh sugan apaleun. Jalal apal sugan aya anu sok bisa ngubaran gitu. Di mana ya aya ajengan anu luhung sugan Jalal apal. Ceuk DKM ngareret ka Jalal. Kantos oge nguping ajengan Ali teh abdi mah. Ajengan Ali tah di lemur Cijaha. Mudah-mudahan atuh tiasaeun Pak. Ceuk Jalal ka Pak DKM. Ajengan Ali. Oh, ajengan Ali anu pasantren Al Hidayah. Tah eta leres. Da pamit lepat mah putrana ajengan Ali teh rencangan abdi mah santren. Ceuk Jalal nyamung nyarungsung ucapanana.
Saha atuh nu bisa neang ajengan Ali keur sumping ka dieu? Ari biasa nama ajengan Ali mah tara kersa dilulungsur Pak. Anjeunna mah peminggalandongan teh sok dah angkat langsung ka bumina supados rineh saurna teh. Ceuk Jalal mah nyaho kana pasipatan ajengan Ali. Bubuhan anak ajengan Ali teh babaturan pasantrena. Kumaha tuh lamun dianterkeun esena atuh ka ditu cing saha nu bisa nganterkeun atuh nu daek nganterkeun. Abdi mah asal aya motorna kersa ngajajab nama PDKM. Ceuk Ece nawarkeun jasa. Oh da jauh nya ka ditu teh nya ka Cijaha teh. Kudu make motor dari Lumpang memeurnan lila jeung senana ge pan keur gering di. Ceuk DKM. Saya satu motor nama motor Akang WC anggo ku Ece. Sok we jajabkeun sena ku Ece ka ditu. Da mun teu salah mah Ece teh kungsi ka ditu panjebah heula jeung Mang Momon. Nya laras Kang. Kantos ka itu ngajajab Mang Momon ka pungur teh. Basa ngalandongan ibuna Mang Momon. Ceuk Ece ingeteun ayeuna mah ka ajengan Ali nu kungsi didatangan ku manehanana waktu nganteur Mang Momon. Kitu we ayeuna mah senana siap-siap mau baju mau pakaian maksud teh keur bekal di ditu. Ceuk DKM. Kinten-kintena lami moal Pak di dituna Pak. Ceuk Biasih. Nya gumantung kana kabutuhan bi ari perkara eta mah. Lila jeung sakedeungna kuring teu bisa nangtukeun. Kumaha ceuk pangarsajengan eta mah. Walon Bapak DKM. Biasih regreg hatena. Boga harapan anu pinuh anakna bisa cager ku tarekahna pangarsa ajengan Ali ti Cijaha. Kieu we tuh Cek, ku ibi di bahanan duit keur bensin. Da ari keur muruhan Ece mah ibi teu boga duit. Ya ge aya saeutik kamari ti Ibu Imas ta, garwana Bapak DKM. Ceuk Biasih bari ku siwal ngaluarkeun duit song dibikeun ka Ece. Sawios kan mae keur bensin mah abdi ge aya tong riweuh-riweuh bi lah. Keun wae bi tong kikitun biah. Keun mae aya di abdi ge keur bensin mah. Ceuk Ece kekepehan nolak. Keun mae ujang atuh cokot we keur udud atuh di jalan. Ah, tah abdi mah tara udud bi. Keur ngopi atuh. Tara ngopi abdi mah bi. Tenang kami abdi mah lapar meureun timang le ti imah. Si ujang mah menik mung dibere nya. Lain nampikeun rezeki bi, tapi abdi gaduh. Keun wae teu boga mah abdi bakal menta. Ceuk Ece ka Biasih. Atuh sanggeus kitu mah jung Biasih tenang tung tuluy asup ka kamar anakna. Meresan pakaian sacukupna diwadahan kana kimpul. Pok atuh harita sena nanya ka inungna. Engke abdi kumaha di dituna Umi? Ceuk Sena. Umi mah teu apa Kasep. Anu jelas mah engke hideep dijajabkeun ku Ece ka bumina ajengan Ali. Sugan we atuh jang ari geus ikhtiar mah ujang teh damang. Ceuk Biasih ka anakna. Muhun atuh Umi tos kitu mah. Pidoana we Mi nya sangkan abdi enggal damang Mi. Ceuk Sena ka inungna. Ujang, teu dipenta oge, aya doa inung mah pasti didoakeun Kasep. Umi mah ikhlas ngadoakeun Ujang. Sing buburu cager deui. Ceuk Biasih bari ngembeng ku Cipanon. Hayu Kasep, ku Umi dituyun, urang keluar. Sugan we atuh, ari geus ubar mah ujang teh damang. Jerut, duanana turun ti imah nyamperkeun Ece nu geus anyeucleuh dina motor. Kunci motorna geus dicekel malah helmna ge geus sadia. Majang, parantos sayugi. Ceuk Ece, parantos Kang. Ngan mun tiasa mah nyenakna tong tarik teuing. Abdi sieun labu da ieu awak leuleus. Ceuk Sena ka Ece. Tenang lah, tong hariwang da akang mah tara ngebut di akang sorangan ge sieun aing ngebut teh. Komo ai jalan tarahal mah mun teu salah mah jalan ka Lemur Cijaha teh tarahal keneh kamari mah Jang. Nya atuh kitu mah rauseun, tapi ieu motorna kieuteun dicanak jauh moal. Ceuk Sena. Nya ari motor kieu mah da kuat wae, mun teu salah mah Kang Kohar hade urus kana motorna, sabab ieu pan kaasupna motor klasik Jang. Bi, abdi angkatlah Bi. Nya sok Jang. Mi nya angkat Mi. Nya sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derung durut-dut.
Harita motor nu disupiran ku Ece maju ninggalkeun imah Biasih maju lalaunan muru ka lemur Cijaha anu lumayan jauh ti lemur eta sejak nepungan ajengan Ali nu boga pasantren di Cijaha. Koe beuki beurang hawa karasa panas sabab panon poe geus ampir nepi kana tengah-tengahna. Hayam jago raongkong korongok angin ngadalingding ngahiliwir ngahibur nu keur hareudang. Biasih asup ka jero tuluy beberes imah teu poho nutup-nutupkeun janela sabab ayeuna mah geus regreg anakna geus dibawa rek tatama ka ajengan Ali. Tuna Biasih nu keur beberes ayeuna urang tuturkeun lalampahan Ece nu mawasena dina motor. Saja jalan uplek ngobrol Ece loba tanya ngeunaan bag-bagan agama ka Sena sabab Ece nyaho yen Sena mah budakna budak bager jero ilmu agamana najan tekung si masantren tapi Ece apal yen Sena boga warisan ilmu agama timang bibin almarhum bapana. Sanggeus 4 jam lumampah jog anjog ka imahna ajengan Ali tetela nu kasebut ajengan teh imahna basajan imahna imah panggung leutik sederhana cirining jalma anu konaah tur waro. Tah geus nepi geuningan Kang? Nya Cep da deukeut. Turun hayu. Rut duanana turun Ece nuyun leungeun Sena sabab lamun lempang sorangan ingis labuh. Sok atuh ujang lah nu uluk salamna mah. Ku akang we abdi mah sorana laun. Ah nah tuh keun ku akang lah kitu mah. Ceuk Ece bari main hata ka katrok kana panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 kali eueuh nu nemalan tayohna wae ajengan keur aya pamengan. Tapi Ece teu bosenan. Tuluy mehna ka katrok deui bari uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum mama aya. Ceuk Ece. Torojol ti pipir aya nu lempang. Hiji sepuh anu ketinggalina pinuh ku wibawa nganggo bedahan warna bodas nganggo tarumpah. Bangunna mah geus dicai ajengan teh. Pok atuh harita eta jalma ngajawab salam Ece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eueuh, geuning aya tamu saha teh teh asa anyar pinangi. Ceuk mama ajengan. Abdi mama Ece teh anu kapungkur kantos ka dieu. Ece mananya? Anu kapungkur ngajajab Mang Momon geuningan mama emut keneh. Ceuk Ece bari neuteub. Oh, nya ingat Ece nu nganter Momon dia. Bener. Sok atuh ka jero sok. Ceuk mama ajengan bari tuluy mukakeun panto. Mama ajengan asup ti heula ka imahna dituturkeun ku Ece jeung ku Sena. Solongkrong duanana munyungan ka mama ajengan pinuh ku rasa hormat. Assalamualaikum mama nepangkeun abdi Sena mama. Nuhun kasep bager. Sok diuk. Diuk cager euy. Ceuk mama ajengan ka Ece. Alhamdulillah pangestu mama. Kumaha tuh mama damang? Cager dina danget ayeuna mah Ce. Bete keur di tukang. Geus dicai loh. Hampura Ce, hampura ye. Sayos mama teu naon. Sok dari ulah sakedeung urang jokot heula cai. Sayos mama lah tong repot-repot da
Sanes tamu ieu mah sanes sok-sok mama wios teu kada repot wios. Keun ke abdi hoyong ngaleueut mah bade ngabantun ku anjeun we. Cek Ece era lamun kudu ngariweuhkeun ka mama ajengan. Tapi mama ajengan teh jalma nu hade-hate resep pisan ngahormat ka tamu ngamuliakeun ka tamu. Harita anjeunna ini ka dapur nyokot cai dina teko jeung gelasna ti rusiki. Sok-sok harita diteuneun dina samak hareupeun dua semahna. Cai-cai we jang. Di dieu mah eueuhna naon eta? Ah dah malum di lembur jeung mama mah teu boga pamajikan geus lila tilar. Oh nya sawios mama sawios teu naon. Da ieu teh abdi ka dieu teh ngabantun kaperyogian. Keun kelanan ngobrol masal seh nginum heula atuh nginum heula. Sawios mama sawios dah hanaang. Sana hapunten mama aduh. Tuh pan geuningan. Ai hanaang mah ngomong sok atuh nginum. Si Ujang da sakalian panggicikeun ce. Ceuk mama ajengan ngaret kasena anu keur nyarane kana bilik. Tayohna mah cape sangeus 4 jam lumampah anyeuceuleuh dina motor. Sangeus sarerea leureuh tina kacapeena pok atuh harita mama ajengan nanya deui ka Ece. Aya naon atuh ieu teh ce? Pangna datang ka dieu teh jeung teh aya ibarat dianggalna ieu teh. Asa rareuwas mama mah. Ceuk mama ajengan. Kieu mama abdi teh ngajajab ieu pun dulur wastana sena. Tuluy aya naon? Anjeunna teh nuju menak karerepet mama teu damang ngadadak sabaraha poe kamari teh jang gering teh. Ceuk Ece, aya painten 2 minggu mah, Kang. 2 minggu saurna teh mama teu damangna teh. Geuling naon karah? Lumawi mama teu damangna teh aneh eta teh. Geura sok taroskeun we ka si Ujang nakeun cenah nu ngadongeng nama anjeunna da abdi mah mung sakadar nganter. Cing coba kasep sok kahareup. Punten mama ieu abdi cologog. Henteu. Geuling naon? Ieu mama kami teh nuju tuang. Wengi-wengi aya di parata nu ngagebrug. Teras aya nu muruluk tina lalangit. Abdi teh ngaos we sareng pun biang teh. Aya nuju kitu teh mama ujug-ujug bau. Disebatkeun bau hitut, da sanes bau hitut kitunya. Disebatkeun bau bangke, sanes bau bangke, tapi bauna teh mama meuni satakar kebek. Ceuk sena ngadongengkeun kajadian mimitina samemeh-mehna gering. Oh kitu awalna teh. Tuluy kumaha? Tinya teh mama angkat ke kamar, da teu kiat bau. Tos sabaraha lami abdi teh janten jadi cangkeng mama. Cangkeng teh asa aya nu nincak berat, asa ditinihan ku batu sagede leuit lamun tos teh mah. Ras pingping retep mama ateul teu bisa gerak tidinya teh abdi teh. Cangkeng heuras pingping dugikeun kana dampal sampean teh mama bareureum. Barento jiga ku hileud bajra peuting salajengna tongong abdi teh panas mama asa diawuran ku lebu tina hawu anu karaknyat. Tidinya teh mama abdi kasiksa awak panas tiris teu tiasa gerak sareng ararateu mun asa ditapu ku hantu caruluk. Ceuk sena ngadongengkeun kayaan dirina anu kamari gering. Atuh mama ajengan teh gogodeg. Manehna geus surti penyakit naon nu karandapan ku sena mangsa ayeuna. Ari mama mah lain pinter jeung lain bisa. Ceuk pamanggih mama ku dasar pangalaman. Lain mama loba pangalaman ngan pernah ngalaman. Hal nu kitu mah kaasupna hal nu sifatna goibul wujud kasep. Tah nu kitu mah diubaranana kudu ku goib deui. Hartina goib dieu urang kudu bisa muka hal gaib nu aya dina awak urang. Kitu kasep. Maksudna kumaha abdi teu ngartos mama? Kieu geranya eta panyakit geus bisa diteguh pasti kiriman bangsa gaib kasep. Sabab iwal ti bangsa gaib nu bisa nyieun panyakit model kitu mah. Teras cara ngalandonganna kumaha tuh mama datang tos naoge.
mama nu tiasa ngalandongan nu kitu mah. Margi mama papan ahli na. Ceuk saha ahli? Tong nyebutkeun ahli sabab samemeh ngomongkeun ahli teh kudu geus nyaksian heula si ahli barang jieun. Muhun. Lajengna kumaha mama? Panyakit nu ayeuna ku hidup karandapan sabenerna mah teu kudu menta tulung ka mama. Margi Sabab eta bisa diubaran ku diri sorangan. Ngan cara ngubaranana masih keneh goib alias can kanyahoan. Tah eta anu maksudku mama goib teu ujang. ceuk mama ajengan nerangkeun hal anu geus kacangkem ku anjeunna. Tapi sena can ngarti kana cariosan mama ajengan. Ku kituna pok atuh harita sena nanya deui ka ajengan. Abdi teh teu acan ngartos pisan mama. Cobi kumaha mama loyogna cariosan mama teh. Cara ngubaranana kieu. Dina jiwa urang aya ruh. Ari ruh eta aya opat. Ruh oge sok lapar sarua jeung awak urang. Ngan ari awak mah diparabanana ku sangu, ku sampe, ku bored, jeung rea-reana deui. Sangkan seubeuh awak urang boga tanaga. Dupi ruh mama. Ari ruh butuh parab oge nyaeta parabna teh zikir kasep. Oh gitu mama. Apaan dikir mah biasa nage diucapkeun ku lambei mama. Eta mah dikirna zikir jahar, dikir tari. Nu dibutuhkeun keur ruh mah dikir khofi, dikir samar, dikir nu laun nu teu kadenge ku ceuli tapi karasa ku hate. Hartina hate urang jeung pikiran urang kudu terus manteng ka Allah, manteng ka nu kawasa, ngucapkeun kalimah thayyibah la ilaha illallah. Di mana wae, keur kumaha wae, tah eta kasep. Eta parabna ruh mah insyaallah nyehatkeun kana ruh. Jadi moal aya penyakit batin, moal aya penyakit ruh. Oh eta mama parabna kanggo ruh mah nya. Eta pisan. Teras ayeuna upami kanggo panyawat anu diakibatkeun ku pangheureuy batur mama model aya teluh werjit gitu. Eta landongna kumaha mama? Da rata-rata geuning jalmi teh sok sumping kanu tiasa nyebatkeun jalmi pinter, dukun teh, paraji teh, naon teh. Eta ge bener, bisa diubaran ku jalma anu dipercaya. Tapi kade hidup kudu inget, jalma teh nu dibutuhkeun teh kakuatan iman. Hartina kieu, da sabenerna teu kudu ini jauh, teu kudu minta tulung ka batur. Sabab ubarana geus aya dina awak sorangan dea model tadi. Contohna mama? Contohna kieu. Jalma sieun gujurig misalna ngarasakeun keung di hiji tempat. Rata-ratana kumaha coba kabiasaanana? Maca ayat kursi mama. Tah maca ayat kursi bener. Leungit teu keungna. Insyaallah mama leungit. Meureun kitu oge nya. Nah meureun mama. Sabab eta oge gumantung kana kakuatan jiwana. Najan maca ayat kursi 100 balik oge, ari jiwana lemah mangere sieun ku jurig teh. Muhun. Lajengna mama. Tah ngeunaan panyakit nu ayeuna ku hidup karandapan, memang ceuk mama mah jeunan jurig. Geuning eta mama uninga. Lain mama nyaho. Tapi saha jalma anu bisa nyieun panyakit kitu? Saha sok anu bisa langsung nyieun ateul saawak-awak? Saha sok ayeuna anu bisa langsung ngaheuraskeun cangkeng nu keur leuleus? Jual ti bangsa dedemit. Batak ceuk mama eta bener panyakit teh jeunan juli. Andongna Obatna urang keneh kasep. Carana kieu, kalimah-kalimah nu urang apal teh dibaca.
Tapi sing kudu didadasaran ku keyakinan anu luar biasa, keyakinan anu kuat, percaya ka diri pribadi, percanten ka Allah anu nyiptakeun urang. Tah eta obatna teh Kasep. Jalma sok kaliru jangan doa sejauh-jauh, aya nu ka Madura, ka Jogja, aya anu ka mana we jangan doa. Padahal mah doa teh maneh nage apal, malah loba buku na dijualan di toko murah hargana. Tapi jalma teu percaya kana dirina, percaya keneh ka batur. Dah kitu Kasep. Cek mama ajengan manehna bener-bener nyaangkeun kana hate na sena. Ari Ece nu ngadengekeun manehna ungut-ungutan, saeutik demi saeutik manehna ngarti. Paingan atuh jelema teh sok init jauh neangan doa, da meureun teu percaya kana dirina. Leuwih percaya keneh ka batur, padahal mah can puguh palawargi. Oh benar-benar mama da abdi kantos ngajajab jami teh nyuhungkeun doa, padahal mah anu disuhungkeun doana teh geuning kitu mama. Itu kumaha gitu je, kos nu nyaho ilaing. Eta mama basa abdi nganteur nyuhungkeun doa teh majar teh cenah teh jalmi pinter. Aipek mama ku abdi ditoong ka kamar teh lain salat lain ngadoakeun ngadon ngagoler we. Cai mah diteuneun hanapeun risbang sanggeus sabaraha lila kakara keluar deui, tah ieu cenah caina majar teh. Tukang tipu nu kitu mah. Cager teu nu dianteurna. Maot mama. Tuh kan kitu waktuna eta mah cek. Mohon penten mamanya. Teras kumaha tuh mama ieu kanggo si Ujang ye? Keur si Ujang, mama mah rek masrahkeun we ka si Ujangna langsung. Oh, nah mama pan abdi tebih-tebih toyong dilandongan ku mama. Ke heula ulah waka leuwas ulah waka kaget. Kieu geuranya mama yakin, mama percaya yen hidup oge mibanda kalimah toibah anu loba. Wah jeung mama ge loba keneh hidup ai kalimah mah. Cek mama ajengan ngomong gitu ka Sena. Atuh Sena beuki panasaran jeung beuki kaget ku ucapan mama ajengan. Ah, naon atuh ka tiasa abdi? Abdi mah paling oge tiasa sholawat, istighfar, dikir, sareng syahadat. Eta we anu numutkeun abdi kalimah thayyibah anu sae teh mama. Eta pisan anu ku mama dimaksud deh. Hidup bisa sholawat, Tiasa mama. dikir, Oh sok istighfar, kawajiban. syahadat mah syahadat. Syahadat mah mudawamah abdi mama. Tah geuningan. Jadi kerenaon atuh jauh-jauh ini ka mama sabab kalimah thayyibahna ge geus mudawamah dina diri hidup. Mama mah rek nyupiran we mun dina angkot ya mah. Pek we hidup geus nepi ka tujuan mereka mana, mama mah pokona nyupiran angkot we. Hidup mah ku mama ditarik salaku panumpang. Tujuanna mah hidup berenang. Pan supir ge teu kungsi milu kana tujuan panumpang rit. Muhun. Gitu. Kira-kira kaharti itu maksud mama. Saalit mama. Pek hidup menekung kanu agung. Muntang tulung ka Allah. Ku kalimah-kalimah thayyibah nu hidup apal. Mama rek mantuan sakamampuhan mama. Didedel oge engke ku santri-santri mama. Kabeneran boga santri teh 400 jelema atawa 400 urang. Rek dipenta bantuanana eta barudak pikeun bantuan hidup dina waktuna hidup engke micieun panyakit nu aya dina awak. Tah kitu Kasep mama mah ngan saukur ngarahkeun. Da jelema mah ye didorong ku iman ditungtun ku ilmu. Lamun iman hade meureun ngadorong hade. Lamun ilmu hade meureun nungtun hade. Tah mama yakin iman jeung ilmu hidup geus bisa dianelkeun keur ngadorong katut nungtun hidup ayeuna. Yuk urang babarengan tawasul jeung mama engke peuting. Naon wae nu hidup bisa, naon wae nu hidup apal pek baca. Mama rek mantuan
ku kalimah-kalimah thayyibah nu mama apa urang sami-sami mundang ka Allah, tawasul ka Allah pikeun ngusir panyakit nu aya dina awak ujang nu diakibatkeun ku galonggeng siluman. Ngan meureun dina prak-prakanana teh kieu santri mama teh aya 400. Engke ku mama rek dibagi 4 eta santri teh. Tiap madhab 100, tiap nu 100 beda bacaanana. Kumaha mama cara ngabagi kalimahna? Nu 100 engke maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Ayana di pelebah wetan. Anu 100 deui maca istighfar. Ayana di pelebah kaler. Nu 100 deui maca syahadat. Ayana di pelebah kidul. Jeung nu 100 deui dikir ka Allah. Ayana pelebah kulon. Engke hidup jeung mama aya di tengah-tengah. Cicing di ieu imah di ieu rohangan. Ece bisa rek miluan sok saya di bantuan si Ujang. Bade ngiringane mama manawi bahan katampi ngan abdi mah da teu seueur anu apalna mama. Udah naon ce teu naon. Naon atuh Ece nu biasa mudawa mah geus salat. Abdi mah biasa maca Al-Qur'an we mama da ngrumaoskeun sholawat henteu seueur. Teras istighfar ge abdi mah apal teh ngan astagfirullahaladzim we mama. Keun bae maca Quran hade pisan teh Ece. Ece apal paedahna jeung pahalana maca Quran. Henteu mama, cobi atuh pasihan terang ku mama. Cek ieu nya maca Quran teh satiap huruf ku Allah dibere ganjaran 10 kahadean. Allah geuningan seueur mama. Matakan. Jadi Ece mah rek ngaji wae. Mohon mama abdi mah bade ngaos mantosan jangsena mah. Mun rek mantuan sok engke urang babarengan jeung mamanya. Geus salat Isya we urang tawasulnya. Sanggeus aya obrolan kitu mah Sena jeung Ece ngarasa regreg hatena. Geuningan obatna teh di urang-urang keneh. Ngan meureun mama ajengan mah salaku supir nu nganterkeun. Palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.